Amun teh daek mati teh ieu da parau atuh gimana sabaraha poe kudu piceun lah sampah teh. Mun teh ayeuna urang miceun sampah. Balik ah. Biar ya haji terus euy. Op. Pareman. Aya naon leng dasar ruas. Ada ke mana haji? Eta erek nempop kebon awi loba nu miceun runtah di dinya. Eta di dinya loba pisan miceun runtah bener di. Kuno aduh kiting saha jelemana eta leng. Oh, ting saha jelema eta di dinya. Oh, aduh hujit eta mah bener miceun sama runtah. asa di naon ngaranna teh? Pamicinan runtah anu terakhir TPA sudah teh. TPA Oh, bener. Eta teh anu tanah haji eta teh. Anu di dieu teh teh bleng. Aduh pustaka geus kagunuk kitu ting saha jelemana. Wae merek di aranan nu kitu kemah. Ulah di arana. Kemah di aranan. Ek di arana naon? Eta anu miceun runtah di dinya sing murut bleng. Ulah Kang Haji. Naon jeung ulah sagala tanah-tanah urang, kebon-kebon urang, naon di aranan kudu mewek kemah. Ulah mun eudeuh arana nu lain. Kumaha? Yang buang sampah pada tempatnya. Kalau udah dibuang dibakar. Oh gitu. Cek di dia masukkan. Jadi inti nama kita ulah nyebakan batur. Jadi kumaha tuh? Buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah tempat pada sampahnya. Lieur ngobrol jeung saji mah. Oh kita tuh nyebrangnya. Kalem. Pokona mah ulah di pelangan kitu. Heuh atuh kumaha lamun kieu kurang diaranan. Anu miceun runtah di dinya sing ulah jadi buuk saumur-umur. Ngomong eta ulah. Aing mah aneh beng sagala ulah mah Ulah dari segala eta kebon urang. Emang kebon Kang Haji tapi ulah we intina mah. Nah saraneh beng. Ompatnya ulah. Kudu kumaha atuh? Geus we antep bae cenah pake paling mimincen runtah. Ayeuna mah salah ngontrol lah. Eta kebon we. Kan kuncina ulah. Lah kumaha dewek ke lah ulah. Ke mah bala eta kebon dewek. Ulah. Oh iya jeung hese. Kumaha dewek ke ya. Naon? Iya motor teh hirup sia teh. Turuk atuh tah ku korek atuh yang turuk. Sia mah Jadi papagahan wae. lieur teh ka hati coba belanya. Aduh, kenang kita. Jauh. Kita ieu mah sekolah, ini mah yakin. Tol. Naon ngarerewas di Dariuk. Mana dulu kenang, sorangan wae kudu nu galau. Orang mah. Jang, Hah? ari mana yang cedek ngaji mah penting. Moal sing diambekan di Pak Ustad yang pernah tiba orang keur ngaji kabur. Bisa terap Ya itu pasti dicarekan mah. Nah, jadi rek mawal we urang mah. Adek mah bah. Kan sing diambekan. Mi, ari mana dek ngaji mah? Teuing da urang mandek kumaha budak juragan ya. Saha budak juragan? Tuh kan itu. Si ieu. Budak juragan ieu. Heeh, budak Tapi teka banget. Tol lah. Bener, Jang. Mending mah bah, mending orang nonton Ustad yuk. Tolap. Tolab. Ajenganana Aralus, Naon wae dulu aralus teh. Muad, Heeh. Hariri, Hiji, Jujun, dua, Muad, pilo, Ajengan nu 3 Rut, empat, Ustad nu di Cikancung, 5, Ustad nu di Cicalengka, 6, Ustad nu di Cihanyir. 7. Kan Habib oge araya Jang. Wah, Habib aya tuh. Aya. Ayo gaskeun Mending nonton manis, yang urang ayu lah. Di mana, Dol? Dina kaset DVD. Dol. Renungan, aduh, bakal hilang. Mau orang gawe di dia karek kuat sepoe tapi ngeunah euy ngepeli mah emberna gede. Duh, kudu mawas leutik. Sak semangat. Begini nasib jadi bujangan tenonet kesana sini tiada yang merarang tenonet.
di imam ngepel TMR leutik bari ku baskom ieu mah lega kieu atuh. Mata kerah ku urang euy. Mampu lila gawe di dieu. Ngepel lagi cetek aduh. Di imam aku palupuh bari ngarana ditana di dieu teh di bagian teh pengurusan tentang nani teh ngaranna teh. Jolang panggedena ieu tah. Jolang panggedena teh. Mojai jolang. Mojai terutama mahal mojai jadi dia mah gratis. Siap penang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh mules itu ini si ojai teh asa yang BAB aduh. BAB di dia. Si anu ningali. Woi anak lulungan ini. Itu asa sisit-sisit teuing aduh tadi ngadaraon. Alhamdulillah. Gunungan masuk kurang rawas yuk mau apa ini? Aku mau bantu. Kurang mau gaji sampai 22.000. Tapi dah jadi kerja mau orang dah harus nanti mana tuh. Baiklah dah hidup permendiatan kesabaran. Ya, oh. Lain araya mau kita juragan teh ya. Cemana? Si sobrang ko na, dilo masih tidak mengkuru kita praktek. Wah, ngomongin itu jauh na tuh. Dalam mulain ku nyaahnya teh itu dipecah. Punten. Ayo saha di jero. Di kamaran. Punten teh, Allah mah jalan mata teh Allah. Punten. Leng. Punten. Itu sah itu buka itu gerbang sah. Saya kan aku punten-punten nggak dibuka saya oke. Kurang sok asuh. Leng. Itu dia dia. Oh mantus usah poe kawin di kacau. Masih dia sebutnya. Usah poe kawin di dieu teh. Teuing tidak bagus lingkungan. Itu lingkungan awewe. Kalau Oke, banyak sahabat. Juragan. Juragan. Alhamdulillah terus jeung saha dia? Serangan nyata ieu teh. Lain di teh ya perlu itu mah diuceng ngana we nya. Kaji itu mah di teh heueuh. Biasa teh teh butuh ieu teh. Heueuh, maklum musuh kieu hujan wae. Ini teh modal, maksudna bukan modal. Di teh saya ukut doma rasana teh. Doma. Heueuh nyata doma itu juragan. Rek ngukut doma. Heeh. Yang saberijieun. Ya di betulna mah loba lumayan gitu. Sungsuganan lah boga aya geuting gitu juragan. Besok wae. Bener juragan. Nuhun sadana ge juragan. Aduh ieu. Mudah-mudahan sih jadi ibadah juragannya. Amin. Nyari dia mah di bare wae kasasa ge asal. Mudah-mudahan juragan, mudah-mudahan juragan. Sok didoakeun sing lancar. Amin juragan, amin juragan. Win, telepon euy. Halo Win. Halo A. Di bumi abi tak aya sasahas ya. Di bumi teh sasaha? Si, ku sasaha euy di mana euy? A. Nah, kadon di Pareuman. Win. Kunci euy. Sarpi di jero na dia di.
digemok di. Mana nya? Warna lagi Mana sana? Nah, itu si atuh telepon deui. Aya naonnya? Halo? Halo Win. Ya Win terus di kainan bumi ya. Sarpi ini geremok di. Nya, di bumi abi mah aya sasaha. Abi mah keur di Serang, keur nungguan hayam. Oh, balai karena saget ya. Sia, dasar laki oon.